Faslun bil hibah ayeuna pasal martelakeun dina hukum hibah. Ya kumaha kitu hukum hibah teh loba aya pokona mah lah. Oke urang baca babarengan. Aya mutlaqihah tegasna mutlak hibah. Lain secara khusus hibah lain. Tapi mutlakul hibah. Naon kitu mutlakul hibah teh? Sedekah hibah keneh, hadiah hibah keneh. Jadi nu dimaksud hibah di dieu teh hibah anu secara mutlakul hibah, ngawengku kana sedekah, ngawengku kana hadiah. Hadiah ya hibah. Sedekah ya hibah, mere-mere keneh sarua. Kan beda-beda tujuan, beda cara, beda situasi, beda kondisi, siapa yang memberi, siapa yang diberi, tujuannya apa, sehingga nama menjadi berbeda. Lamun tujuan anak ngamulyakeun hadiah, tujuan anak ayeuna hayang ganjaran akhirat sedekah, nu diberena jelema fakir sedekah, nu diberena jelema beunghar tapi tujuan akhirat sedekah, nu diberena ajengan karena ayeuna ngahormat eta teh kolot, eta teh guru, eta teh kiai, hadiah. Al-hibbatu nu ngaran hibbah sama sing paham mang bab hibbah dina bab waris. Setiap buka waris mesti kabahas bab hibbah, padahal urusanna waris jeung hibbah. Tapi karena memeh buka waris teh diantara para ahli waris sok hampir rata-rata da ieu mah tos dipasihkeun ka abdi, da ieu mah tos diikrarkeun ka abdi. Allah Gusti pusing tek dibejakeun mah anu kamari abdi basa kamari kungsi nih anak ngabagikeun waris teh kan sudah selesai, geus diputus, ditanda tangan oleh sararea, geus kaharti, geus narima, tek dibejakeun mah kamari sore datang deui salah saijina ngagugat teh kang teu kahartos. Ieu teh da lain kitu aslina mah, tapi kieu tong sok ngomong ditukangeun. Jawaban abdi kamari geus diputuskeun sesuai hasil ngariung dan semuanya sepakat, termasuk Anda juga sepakat kemarin. Muhun ya takang cenah kamari abdi memang sepakat, tapi ternyata ninganan lamun aya nu teu kaharti, lamun aya anu can kaungkapkeun, tong sok datang ka uing di belakang mereka, sok riung deui heug ana rek jawab. Ngan lamun teu ngariung deui alim terus mulai berusaha rek dogo kaing. Serius bang, kau didatang dulu. Naon nu ngaran hibah? Tamliku ainin yasihu bai'uha ghaliban au dainin min ahli tabarruin bila iwadin. Sakitu we. Tamliku ainin bila iwadin. Sakitu tarif nama. Mikeun hiji barang tanpa dibayar, tanpa ditukeran, tanpa ada penukaran. Tah HP jang amang kegesesan ka kitu amang lama teu merena naon. Ngaran mikeun milik hiji barang tanpa ada iwat, itu ngaranna hibah. Ayen anu dibikeunna ayen anu sah dijual, galib lain syarat galibna. Kang ieu mah pan barang nage teu sah dijual, teu nanaon dihibahkeun atuh heug. Ari eta yasihu bai'uha galibna. Galibna nu dibikeun teh ayeun anu sah dijual galibna. Bisi amang rek keluar galib atuh heug. Mereta idoma atuh kop. Pan kang teu sah dijual ari amang galibna sok anu teh kurang kumaha jelas.
utawa mikeun piutang. Mikeun piutang anu engkena lamun dibikeunna ka Madin ngaranna ibro alubarkeun, lamun dibikeun ka batur ngaranna hibah. Jaed boga hak piutang di Ki Umar 1 juta. Ngomong Jaed kaki bakar, bakar hak piutang saya 1 juta yang ada di Ki Umar jang maneh. Mere naon eta? Piutang. Lain mere hutang, piutang hak. Itu juga hibah. Namanya hibbatu dainin. Hibah teh mikeun ain atau mikeun daet gratis majanan tanpa dibayar. Sehingga waktu rizabi kaulina bila iwadin anil be beda jeung jual beli ge sarua tamliku ainin. Jual beli teh mikeun HP ka hiji jelema ngan anu dibikeunna mere duit 5 juta gitu beneran. Di situ mah aya muau muawadoh pada mere jual beli teh mang pamere mere aslina mah. Penjual mere barang ka pembeli, pembeli mere duit ka penjual, pamere mere ngaranna menjadi mukobalah. Mukobalatu ainin bi ainin, mukobalatu malin bi malin, ngaranna jual beli ngaranna be. Be ulah disebut hibah atau hibah bisawab. Hibah bisawab teh mere tapi kudu dipulang, bahasana mere kaula mere ieu dengan syarat maneh mere anu kauing dengan syarat anu. Karena hibah bisawab itu fa innaha bai'un hakikatan, heuda hakikat mah be keneh ngan beda bahasana hibah. Hakikat nama kan mukobalah meureunna ti dieu mere mukobalatu syai bi syai teh. Makanya hibah bisawab itu bai'un haqiqatan. Sahibah sah dengan cara apa? Ijab. Kumaha ijabna? Kaula mikeun ieu barang ka anjeun. Kaula mikeun ka anjeun ieu barang. Malak tukahu kaula mere milik ieu duit ka anjeun. Manah tukahu kaula mere anugrah ka maneh ieu duit. Kumaha bahasana? Bahasa tamlik. Dikobul weh kobul mutasil kunu narima. Kaula nampi hibahna. Rodi itu kaula ridho kana hibahna. Kumalamun make segat kinayah jadi watan akidu bil kinayah, make segat kinayah laka haza ieu jang maneh kasautuka haza kaula makekeun baju ka maneh. Pan bahasa makekeun teh bisa jadi nginyeumkeun, bisa jadi dibikeun. Wabil mu'atoh oga ina hibah bisa dengan mu'atoh. Naon sia teh cicing mah di dinya teu boga baju hayang teu boga samping hayang samping ya lu mah gitu ya kitu ya wungkul eueuh sugan ieu jang maneh eueuh sugan kaula ngahibahkeun ieu samping ka maneh lu mah kitu buru-buru gabruk alhamdulillah nuhun Kang lumpat itu matoh itu biasa hilap matoh teh. Qala saykhuna fi sarhil minhaj, saykhuna ngadawuh dina sarah minhaj wa qad la tustaratu segot. Kadang mang teu disyaratkeun segat Bang dina hibah. Seperti kumaha kamalau kanat dimniyah.
cara hibah dimniyah. Apa itu hibah dimniyah? Hibah dimniyah itu hibah tersimpan. Dohir bahasa teu aya ayeuna hibah, tapi sebenarnya di balik itu tersimpan hibah. Contoh, atik abda anni. Jed, mana aya kene abid? Aya tuh keur gawe. Jed, perdekakeun abid maneh atas nama aing. Aku si Jed teh, kaula ngamerdekakeun habib kaula atas nama akang. Maka di sana ada hibah. Dengan mengatakan kaula ngamerdekakeun ieu abid kaula atas nama akang, moal bisa abid Zaid diperdekakeun atas nama batur. Abid Zaid diperdekakeun ya atas nama sendiri. Karena nu ngamerdekakeun itu kan harus orang yang memiliki. Kok jadi atas nama batur? Emang eta milik batur gitu? Ketika diucapkan kaula ngamerdekakeun ieu abid atas nama Ki Umar, maka di sana tersimpan hibah. Mun dibejerkeun mah kieu, kaula ngahibahkeun ieu abid jang si Umar. Kemudian kaula ngamerdekakeun eta abid atas nama Umar. Jadi lamun dibejerkeun mah aya proses hibah heula, kemudian manehanana dititah manghibahkeun atas nama bat. Tapi itu sifatnya tersimpan, tidak terungkap. Pada acara kamari qardul hukmi, ngahutangkeun secara hukum ngahutang, itu mirip-mirip dimniyah. Gak ada akad ngahutang, tapi faktanya jadi wajib mayar karena mengandung unsur ngahutang. Reka mana euy, reka warung pamerikeun udud euy, talangan heula siap. Meuli we udud, bikeun we maka wajib ngagantian duit urut menang meuli udud. Padahal irang ngahutang, aingana tah mangmeulikeun udud. Pan bahasana oge nitah mangmeulikeun udud, make duit maneh jang dewek. Piraku duit sorangan dipake jang mangmeulikeun barang batur, berarti dirinya teh lamun rek dibejer-bejer uing ngahutang duit beulikeun ku maneh kana udud. Ke lamun ududna geus nepi ka kaula ku aing ke dibayar duitna. Kitu teh lamun dibejer-bejer. Wa kamalau zayyana waladahu sogir bihuliyin cenah tuh. Kadang segat ijab teu diperlukeun dina hibah. Cara contoh, seorang bapak ngahiasan anakna nu budak ku perhiasan, makean budak ku pakean. Kolot meuli baju ka pasar pakekeun we ka sinara. Eta baju nu saha? Nu sinara. Di mana pamere kolotna? Iraha mere asa can pernah nara bapak ieu masihan baju ka anjeun. Sok nyarios nara. Nuhun, makasih ayah. Tara. Meuli gelang terapkeun, meuli ayeuna kang kalung kaitkeun kana beheungna. Ngahiasan budak, makean budak tanpa ada ijab merit dan sebagainya, disebutna eta baju saha? Sinara, baju budak. Kolot meuli baju budak dipakekeun ka budak, disebut baju kolotna lain KBG bakal nyebut eta teh baju sinara. Ti saha? Ti bapak.
ira bapak merena mana ijab mana qabul hayo sih diseret gitu teu kudu mah kudu ijab qabul kadang teu disyarat beda deui ngahiasan ngabajuan make baju ka pamajikan makean pamajikan ngangkalungan pamajikan eta mah pamajikan lamun hayang memiliki kana perhiasan kudu aya kecap ti salaki tong bungah tong kepedean lamun dina hiji waktu salaki balik ti kota rek mere supres peng bereumkeun panon aya naonna supres naon ieu panasara aya mah bereumkeun was lamun ayeuna dibuka panon moal tulus nya na film sok suruh sok rajin nurutan oke kena kesalakin ate kang kalung bari dihalus diharupkeun kaca dah buka matanya ih ayah makasih banget teu bisa teh jadi milik pamajikan nah ari palebah makekeun ka anak otomatis jadi milik anak padahal teu aya ijab teu segat ari makekeun ka pamajikan teu jadi milik pamajikan li annahu qadirun ala tamlikihi bitawallit tarafain alasana orang tua ngadangdanan anak nak jadi milik anak tanpa ijab karena orang tua bapak boga kemampuan mere milik ka anak dengan menguasai dua sisi, satu sisi ijab, satu sisi qabul, satu sisi nu mere, satu sisi nu narima. Kan budak can balik berarti nu narima na walina sawalina heuh bapana keneh, jadi satu sisi nu mere, satu sisi anu narima atas nama bud. Sehingga ketika makekeun ka budak tanpa aya basa-basi itu sudah disebut sebagai hibah. Garek naon ijab qabul ge ijab manehanana qabul manehanana piraku ngomong sorangan kaula mikeun ieu Kang Kalung jang sinara nampi kaula pamasihanana piraku kitu jadi nampi atas nama sinara kan. Nah itu alasannya mang kumaha kitu aing ngadangdanan pamajikan kan teu kitu geus jebrok geus berdiri sendiri teu kudu diwalian ku salakina bila ku salaki jadi wali pamajikan mang narimakeun nya olahu al-Qofal eta ceuk pendapat Imam Qofal. Kok Imam Qofal ngahukuman ngadangdanan anak hibah padahal teu aya segat? Karena Imam Qofal berpendapat sah ittihad qabid wal mukbid, sah ittihad mujib wal qabul. Itu pendapat Imam Qofal. Jadi tong aneh lamun dina berbagai kasus ketika terjadi ittihad mujib wal qabil, ittihad qabid wal mukbid, hampir semua ulama teu ngasahkeun, hanya Imam Qofal anu sok ngasahkeun. Aneh-aneh wae nyata Imam Qofal. Jika Imam Sakaki, Imam Qofal nyeleneh
aneh eta laki di turido pendapat Imam Kopal ditentang tuh usaha kagok bang ditentang lagi ku Nawawi Rafi'i lah sedangkan di madhab Syafi'i ketika dua orang ini sudah sepakat Nawawi Rafi'i geus gabung sepakat maka itulah qaul terrojeh di madhab Syafi'i karena dua syekh ini merupakan mujtahid tarjih. Jadi pendapat Imam Kopal ditentang oleh Imam Nawawi Rafi'i yang menyatakan menurut Nawawi Rafi'i bahwa nyaratkeun dina hibahna orang tua hibahna orang tua menguasai dua arah antara ijab jeung qabul hibahna wali selain orang tua kudu diterima ku hakim atau naibna. Jadi lamun kolot pek hibah ka budak leutik kolotna kudu ijab qabul jeung hakim atas nama narima atas nama budak rudetnya asa meninggal Imam Kopal aja kayaknya bapak dia mah kan ante abdi setuju kena cek sehwani sehingga naon sehingga berarti baju sinaran nu loba dina lomari eta masih keren wae paham tuh lain nu sinara sehingga isukan pakai toko abdi rek dibikeun ka saha dibikeun ayeuna ka budak yatim anu butuheun sinara geus rada sereg di sinarana ku abdi dibikeun ka anak batur ka anak tatangga disodakohon atau ku abdi eta baju nu aing lamun baju nu budak ayo sih teu meunang ku amang dibikeun ka batur barang budak eta sedengkeun seorang wali dina nasarupkeun harta budak dasarna harus selalu maslahat ketika dibikeun lain maslahat beak bana budak dibikeunan bener cek oh dicegap dia mah cocokan sok budak dipangmulikeun cocokan mainan sinara pangmulikeun beberbian dina hiji waktu datang semah urang babaturan mawa budak ngadat tolong seran rek balik teh ngoyong berbi nu saha nu aing cek bapana teh atau cek ina carak jungjung carak aya carak jungjung hegae dan bapana lamun eta milik budak urang carak doraka eta mikeun bana budak teu pugu-pugu ya emang mah tuh mikir panjang kan jadi kemana lagi Imam Kopal ke Sayhoni emang ini Sayhoni sih teh wana qalu anil ubad ulama nukil ti Imam Ubadi setelah nukil kemudian mereka menetapkan setuju nawan annahu lau ghoro sa'as jarod kolot melak pangkal kalapa kecruk kermelaken tangkal kalapa kitri tegae naon tangkal liwat eta tangka nuju naon Kang wak tangkal kalapa lin wakola indal gorsi keur waktu melak ngomong kieu aing mah jang budak melak jang budak cenah tuh tegen risu halib nih melak jang budak bahasa kitu lam yakun ikroron lain bahasa ikror bener-bener eta tangkal jang budak eta mah bahasa basa-basi eta
gara-gara ngomong gitu eta tangkal kalapa tuh jadi milik budak. Padahal aya bahasa urisuha libni. Mak tangkal kalapa jang naon atuh Kang? Moal jaga kolot teh geus aki-aki deui. Tek naon eta melak tangkal kalapa? Lah moal kaala tuh keburu paeh manten. Ah tuh jang budak tuh macam itu beunang. Lam yakun ikrar. Bahasa gitu lain bahasa ikrar. Sehingga tidak bisa gara-gara nyebutkeun uhris walibni kemudian eta tangkal kalapa di hukuman milik budak teu. Beda deui kieu tuh, bedakeun ku amal. Bihilafi malau qola beda deui lamun ngomongna teh kieu. Ngomong li ainin fi yadihi tuh. Ngomong kana hiji ayen nu aya dina leungeunna. Kolot meuli mobilan cekel dibawa di jingin ya mau mobilan ya ditanya naon kan mau mobilan jang budak istaro itu halib nih tenan make kudu meuli mobilan ieu mah jang budak ayeuna ya dicekelan fa innahu iqrarun ta eta karek ikrar. Berarti ku ngomong gitu eta mau mobilan jadi milik budak. Naon bedana? Melak tangkal ngomong urisul libni lain ikrar. Mawa cocokan kaula meuli ieu mainan jang budak eta jadi ikrar. Naon bedana antara ghorsun jeung ayen? Kan tadi nu diomongkeun lain kalapa. Mun kieu mah ieu kalapa, ieu tangkal kalapa jang budak kaharti. Tangkal kalapa aen. Tadi ngomongna tangkal kalapa jang budak atawa melak tangkal kalapa jang budak. Berarti nu jang budak teh kalapa apa melak? Melak jang budak teu ngajadikeun kalapa jadi milik budak. Ngerti tuh? Mun kieu mah ngomongna ieu kalapa jang budak. Sarua tah jeung mobilan dieu sabab ngomong kana ayen. Tadi mah teu ngomong kana ayen, ngomong kana pagawean. Keur kecil-kecil keur melak, kaula melak jang budak. Melak jang budak berarti kalapana geus nu budak can. Acan karek rencana kaula melak tangkal kalapa jang budak karek rencana hibah teu jadi ku rencana ye walau kolot ngomong ieu hadza libni ieu jang budak kaula ku ngomong kitu ja'al tu hadza libni kaula ngajadikeun ieu jang budak kaula. Ku ngomong kitu si ibnun tidak memiliki barang tersebut kecuali lamun qoban. Untuk ibnun ieu kaula ngajadikeun ieu baju jang budak teu jadi kecuali lamun si kolot nah mang nampakkeun eta barang jang budak mang kobatkeun berarti ieu masih keneh satu irisan jeung pendapat Imam Qofal di mana kolot bisa tunggal antara ijab jeung qabul. Wadok apa as-Subki Imam Subki jeung Imam Adroi sareng nu sanesna
ngadoibkeun pendapat Imam Khwarizmi sareng nu sanesna ceuk Imam Khwarizmi ya tapi didoibkeun eukeun bae dengekeun ku amang pendapat ulama imah dengekeun ku amang ceuk Imam Khwarizmi kieu ya doib ceuk Imam Subli doib anna ilbasal ab makekeunana seorang bapak kabudak leutik makekeun perhiasan maka berarti eta bapak teh mere milik ka eta budak karena eta perhiasan ketika bapak ngaitkeun kang kalung kana beung budak ketika bapak makekeun baju kana awak budak berarti eta bapak mere milik baju ka eta budak ceuk Imam Khwarizmi tapi itu didoibkeun nah maka didoibkeun panceuk tadi teh ceuk kaul anu muktamad mah bahwa seorang bapak henteu bisa ittihad ijab jeung eukeun ae mirip-mirip jeung Imam Kopal suatu saat bakal kapake ieu kaul wa naqala jama'atun an fatabil Kopal satu golongan ulama nukil tina kitab fatwana Imam Kopal langsung fatwa pribadi na Imam Kopal dawuhan Imam Kopal kieu nu ditukil ku jamaah ye law jahaza bintahu amtiatan bila tamlikin lamun kolot mempersiapkeun misahkeun bana ayeuna jang ayeuna putrina tanpa aya bahasa tamlik nyiapkeun barang-barang jang putrina jang anak awewena tanpa aya bahasa tamlik contoh ya awewe ku bapakna teh beureun minang dibelikeun beureun pangmelikeun ayeuna baju pangmelikeun lomari di mana teh pangmelikeun risbang di kamarna pangmelikeun ayeuna naon risbang lomari kaca di mana teh aksesoris di kamar teu meunang beli bapana kungsi teu bapak mere segana neng ieu jang maneh henteu pangmelikeun we pinuh we barang-barang anak awewena di kamar teh risbang lomari tempat rias meja rias serba pink besok aya nih gitunya di kamarna meunang beli bapana aya bahasa mere teu aya suatu saat diklaim ku anakna ieu mah nu eneng ieu mah spray eneng ieu mah lomari nu eneng kumaha mun kitu yusaddaqu biyaminihi bahwa bapa dibenarkan kalawan sumpahna neng make kudu nu neng nu bapa eta mah iraha bapa mere ka maneh bapakna dibenerkeun kalawan sumpah bahwa dirinya tidak pernah memberikan semua itu kepada anaknya ini da'athu lamun diklaim ku anakna bahwa eta nu aing jadi eta lain neng oh bapak cacak bapak ka anak ieu mama pamajikan wanian mengklaim imah ieu mah nu eneng iraha salaki ngomong ke pamajikan mere imah sejak kapan suami wajib memberi rumah saya sering menyampaikan ke istri saya kade ieu imah lain nu neng kapos hiji imah nu itu lain nu neng kapos hiji imah nu di tematik lain nu anjeun kapos 2 iraing mere dan suami itu tidak punya kewajiban memberi rumah ya
atupan ya cenah piraku enak engke pae masuk we ngalatur sorangan betul. Karena harga imah nu ieu jeung nu ieu teu sarua. Lamun abdi ayeuna dianggap mere kanu ieu mere imah ieu, kanu ieu mere imah ieu. Kayak aing disebut teu adil. Nu ieu leuwih alus gitu mah goreng, ieu masih si jalan mahal itu mah beh jero. Iya, kena kalakah jadi masalah. Mending aing mah jempling we. Karena lamun barang mereka pamajikan kudu sarua eta masalahna mah. Ayo, bisa teu nyaruakeun. Minimal nilainya sama. Moal bisa. Matak mending keneh ayah mah teu kungsi mere imah jeung moal pernah mere imah. Kewajiban ayah suami ka istri lain mere imah. Tapi naon? Memberi fasilitas rumah, hanya memfasilitasi. Ari engke pas mawat kumaha, ieu meunang teu di aku kudu ieu meunang teu di aku kudu ieu. Henteu. Terus kudu kumaha? Atuh keun ada keke aya babna meureun. Paham teman? Mending kana kitu demi keamanan bersama. Tapi kan rata-rata lamun suamina maot rata-rata imahna teh sok dibikeun teh ka pamajikanana rata-rata. Lamun nepikeun ka maot bari boga budak, tapi lamun teu boga budak mah teu neng. Suami istri, suamina beunghar boga imah maot teh salakina. Lamun can boga budak asa can pernah ngadenge boga carita bahwa imahna ieu ayeuna dibikeun ka pamajikanana. Komo pamajikanana ngora keneh balik ka imahna kawin deui dengan di lalaki. Teu teh hayang ngeun imah ieu teu. Awewe oge. Wa hadza sharihun bi raddi ma sabaq anhu. Keterangan nu dieu mah bapakna mangulikeun risbang, mangulikeun alat-alat di kamarna, kemudian diaku ku anakna ceuk bapana iraha bapa mere nu dimerekeun bapana. Nah, bahasa nu dieu sharihun fi raddi ma sabaq anhu. Ieu jelas nolak kana kaul Imam Kopal nu di luhur tadi. Nu di luhur tadi kumaha? Nu di luhur tadi bapakna lamun ayeuna ngadangdan anak-anak langsung jadi milik anak teu? Langsung jadi milik anak. Tapi di dia bapakna ayeuna meuli lomari meuli itu jadi milik anak teu? Henteu. Kontradiksi tuh Imam Kopal kontradiksi pendapat Imam Kopal deui. Kumaha cenah? Makanya akhirna diriweuheun matak dikaromen ku ulama. Wah teu pati bener jadi imah cenah. Didoibkeun maksudna teu pati bener teh. Ayeuna doib we. Kamari ngomong kieu, ayeuna fatwa anak kieu cenah kumaha ieu teh Imam Kopal teh. Wa qadifi man basa bintahu wajihazaha ila dari zawaj bi annahu in qala hadza jihazu binti fa huwa milkun laha wa illa fa huwa ariyatun. Budak awewe dikawinkeun cicing biasana lalaki nah di imah mitoha sementara sabulan 2 bulan biasana dibawa we eta anak awewe teh ku salakina dibawa da salakina kabeneran deui geus boga imah dibawa biasana mah lamun pinah ti imah kolot awewena pinah ayeuna ka imah salakina biasana disunah urang ku kolot nate sok di bahanan bana terutama alat-alat dapur. Uing inget kene baheula pan abdi teh bumi teh ieu teh anu akhiri-akhiri teh kan 2 teh imah teh hiji ewang jeung abdi kan dikaakhirikeun jadi 2 dihijikeun anyar ieu jadi imah tuju kalok baheula kumitoha teh di bahanan senok satengah losin piring setengah losin gelas setengah losin itu tata cenah teka pake lemari ek dibawa mah lemari itu bawa lemari terus naon deui risbak kasur pindah ka dieu teh nah
Qadi Husain matwakeun piman kasus kolot orang tua ba'asa bin tahu anu nganterkeun putri na jeung wajihaza alat-alat nu parabot ila dari zawji ka imah salakina hari eta statusna nu saha eta ge nah statusna teh jadi milik anak awewena kolot mere kamodalan rek diajar rumah tangga anyar kawin atawa eta teh milik kolotna tafsil mun we kolot teh ngomong kieu neng hadza jihazu binti ieu parabot si neng bahwa milkun lah berarti milik si neng ngan lamun teu kungsi ngomong ngirim ya wong tata parabot heupan maneh teh meureunna rek diajar rabi sia teh meureunna tah mejikom bawa teh mejikom bawa ieu dulang bawa moal dulang hihin yo terus paci hiji tanu leutik atuh pacina teko gayung yo terus teu kungsi ngomong hadza jihazu binti ditaekeun kana truk kana mobil dolak dianterkeun we ditata-tata di masalakina geus we ditinggalkeun keun we sinareuneuh ku salakina kumaha lamun kitu fahuwa ariyatun kadeneng eta statusna pinjaman nu kolot wa yusaddaqu biyamini namun kemudian di akhir baring terjadi cekcok cekolotna eta balikeun mana barang anu bapak setengah losin mana gelas piring mana setengah losin parsalaki mana geus sukses saya nama eta balikeun deui bapaknya kumaha pan bapak teh baheula teh mere ka neng teh kok dicokot deui saha nu mere demi Allah aing mah teu kungsi mere pinjemkeun bapak mah baheula meme salaki maneh sukses boga gawe rabi anyar nu dibenerkeun bapana berarti anakna kudu malikeun barang-barang eta ka bapana wakahwal ilmu jika baju raja mah baju raja eta sarua dia di adamil lafdi punggawa-punggawana nian amang dina film kolosal nianan pada eta teh dipakekeun ka penasehat mah menteri-menterina eta teh pamere ti raja teh raja mere eta jadi milik atawa henteu aya bahasa atawa henteu itu saja sami wa naqala saykhuna Ibnu Ziyad an fatawi Ibnul Khayyat Ibnu Ziyad nukil tina fatawana Ibnul Khayyat idza ahda zawaj li zaujah teh kana wewe nalika salaki na barang bere ka pamajikan sabada ijab qabul geus beres ijab qabul salakina barang bere ku sabab sukses geus ijab qabul fa innaha tamlikuhu awewe ngamiliki kana eta barang tanpa ijab qabul wala yahtaju ila ijabin wa qabulin nah sabab eta mah hadiah lain hibah pan bahasa lagi ada ya ampun nu kudu ijab qabul mah hibah hadiah sedekah mah teu kudu ijab qabul pan amang ge osok ngampopan ka guru ning tara ijab qabul beres ijab qabul ti peuting salakina barang bere tah neng naonan tarima neng tanpa aya kecap milik neng eta mah hadiah setengah ngolok teh biasana supaya benar-benar di malam pertama pasrah kira-kira gitulah kira-kira ada wa min dzalik oleh karena itu mayat bauhur rajul ila mar'ati apa yang diberikan oleh seorang suami terhadap istrina subhaz zawaj isuk-isuk kawin maksudnya kamari kawin terus meeting terus isuk-isuk teh sok aya nu dibere di sebagian tempat sok kitu mah mimma yusamma sobahiyatan nusok disebut pamere isik-isuk poe ieu kawin
penting tak isuk-isuk teh sok dibere ku salakina naon wa ma yadbauhu ilaiha idza ghadabat barang bere salaki ka pamajikan nalika pamajikan ngamuk dibere we ku salaki ayeuna jadi seuri awatazawaja alaiha beres kawin dibere we ku salaki teh sesuatu fa inna dzalika beta pamajikan memiliki bimujarrodi dabi murni mere teu kudu aya ijab teu kudu aya qabul da eta mah hadiah naon lamun beres ijab qabul hadiah ku ijab lamun anu diberi da isuk-isuk berarti hadiah penting hatur nuhun tos gadengkak sukses kira-kira gitulah sukses lamun awewe keur camerut keur ngambek terus ayeuna dibere eta teh meureunna naon ngaranna ngolo supaya ulah ngadat ulah ngamuk ulah jamedun da we mah seuri ku duit bener teu menor cenah tuh ngaseuh wala yustaratu al ijab wal qabul qat'an fis shadaqah teu disyaratkeun ijab qabul sepakat ulama dina sedekah mah tadi mah ijab qabul mah dina hibah itu sedekah mah teu kudu naon sedekah teh barang bere kanu butuh eta ngaranna sedekah sanajan teu aya tujuan ganjaran atawa barang bere kanu beunghar tapi tujuanna ganjaran eta sedekah tidak sedekah mah teu kudu aya ijab jeung qabul kumaha tuh bal yakfi fiha al iqta wal ahdu nu hiji mere nu hiji narima selesai geus wala fil hadiah termasuk dina hadiah naon be teu kudu kadaangan wae sanajan lain kadaangan hadiah itu kan identiknya mang jeung kadaangan baheula teh padahal teu kudu kadaangan wae walau ghairu makulin sanajan sugan duit sugan hadiahna sugan teu kudu ijab qabul naon kitu nu ngaran hadiah pan mah sedekah panan sedekah ya mere kanu butuh ngaranna sedekah sanajan teu aya tujuan ganjaran akhirat atau mere kanu beunghar tujuanna akhirat eta ngaranna sedekah ari hadiah mah mana qalahu ila makanil mauhubilah ikraman perkara barang kadaangan naon bae nu dikirimkeun ka imahna jalma nu dibere karena sebagai bentuk penghormatan itu namanya hadiah itu dianturkeun jauh-jauh naon ngaran nu dilarantang teh naon ngaran rek lebaran yang baheula mah di lembur ninganan boga dina bogom aya luput enon aya kupat aya daging aya tahu aya goreng kentang enon dikirimkeun ka imah kiai nah itu hadiah itu hadiah itu ikraman ka kokolot lembur ka kiai ka ulama teu kudu ijab qabul bal yakfi fiha al ba'su min hada wal qabdu min zaka cukup we ti dieu dikirim ti belah ditu narima hatur nuhun kitu nya hatur nuhun katapi pisan watoskeun ka pun bapa hibah hadiah sedekah kulluha masnunah sunnah eta kabeh di antara semua bentuk barang bere dieu nu pangabdolna sedekah sarua sapangat sabenerna mah sama-sama tamlik sama-sama mere najanan dan bangsaina sedekah karena sedekah mah mere nu butuh sedekah mah mere karena khusus untuk ganjaran akhirat kumaha kang ai kertas surat milik saha Mang Cau ngirim surat ka Mang Bolu katarima reku Mang Bolu teh dibaca dibuka amplop
dibuka eta tulisanana beres dibacana geus ari kertas nu sahaya kertas nu saha apakah kertas surat itu milik nu ngirim atau kertas surat teh milik nu narima surat. Tapi itu mang dibahas itu dah kang aing masa mang capekeun aing ngabahas kertas-kertas wae paduli teuing nu saha bari nage moal matak parbut ieu kira-kira gitu kan beuneunan mah gitu beunnya itu kira-kira gitu bakal loh aya kertas surat nu hargana mahal abdi kungsi narima undangan pernikahan harga undanganana 250.000 mang kertas undangan percaya itu 250.000 hargana aing kudu ngamplopan sabaraha yeuh pan ari amang ke kawin paling motokopi undangan lagi berenang 50 perak sih teh motokopi nya naon nu kitu mah sia teh hargaan eta ninganan kertas undangan teh biasa gitu hampir jika memang kan no dan pas dibuka teh apa truk aya nu jadi imah pas dibuka jadi ngabentuk imah nih kan terus aya nu jadi masjid aya nu jadi imah kan alus bahana alus nanaonana alus terus aya na dihanapna teh aya bukan nama unik lah kungsi abdi nempo dina Google hargana 250.000-an kira aja ente iya aya dewek engke ngamplopan sabaraha mun ngamplopan 50.000 atau 100.000 teh rugiin aing mah karunya teh kumaha ceuk mah tah nu kitu eta nu saha eta kan batur mah meureun ngirimkeun surat inti sageus surat dibaca ieu kamanakeun nah itu apa amma kitabur risalah allazi lam tadulla qarinatun ala audihi kertas surat anu teu aya korenah anu nuduhkeun kudu dibalikeun deui faqad qala al mutawalli ceuk imam mutawalli innahu milkul maktub ilaih eta milik nu dikiriman surat berarti nu amang nu narima wa qala ghairu ceuk ayeuna lian mutawalli huwa bakin bi milkil katib milik anu ngonang milik nu ngirim ngan beda anu dikirim meunang ngalap manfaat tapi lain milik tapi aya di alap manfaat mah kabayang tuh zaman bahula suratnya tina kulit ya kan kertasnya teh tina kulit dibagus dibulit bahkan aya anu make tali emas zaman bahula tapi lem betul yang dating gitu tinggal anggap gitu karena eta mah nilainya gede meureun makanya sampai dibahas eta milik saha lain sebatas kertas fotokopian aing ngabahas kertas fotokopian mah teu hayang ngabahas oge dipijeun mah teu butuh eta nu aing ceuk nu ngirim surat teh gubuk deui ku sia ka dieu atuh gitu watasi wal hibbah bilabdil mazkur bila ta'liqin sah hibbah kulapan nu tadi mah dijab qabul tadi bila ta'liqin tanpa digantungkeun fala tasiu mata ta'liqin hibah teu salah mun ditalek-talek erek moal ieu teh mere teh ida jaa ieu teh erek moal ieu teh mere teh nalika datang awal bulan kaula mikeun ieu HP ka anjeun geus hengke we pas encak bulan ngomong teu mere gitu ai moal ayeuna mah teu kudu ida jaa teu meunang talek karena hibah itu tamlik anu munajjaz apa itu munajjaz memberi milik yang terrealisasi hari ini dan selamanya makanya tidak boleh dengan takkid walama takkitin teu meunang hibah di batas waktu kaula mikeun ieu HP ka maneh satahunun lain ayeuna mere atuh sia teh satahunun mah mere nginjem gitu nginjemkeun
temenang di batas waktu kecuali selain temenang hibah di batas waktu selain di batas waktu saumureun. Kumaha maksudna saumureun? Kaula mikeun ieu HP ka anjeun saumur hirup maneh. Kaula mikeun ieu sawah ka anjeun salila maneh hirup. Dibatas tuh, dibatas saumur sah hibah dibatas saumur sahat cah. Sanajan teu ngomong kieu, lamun maneh geus maot maka eta jam ahli waris maneh. Sanajan teu ngomong gitu, kaula mikeun ieu sawah ka maneh selama maneh hirup. Nya heueuh atuh damang selama hirup. Da lamun geus paeh mah bakal turun ka ahli. Artinya apa? Sekalipun bahasanya bahasa dibatas tapi aslinya kan teu ngaruh. Dan memang hibah masalah hirup kayak payah mah bakal turun ke ahli. Terus kan lamun engke maot kumaha? Oh nya ka ahli waris. Ke guru kumaha? Oh berarti ngomongna tuh jelaskeun lamun maneh maot maka turun ke ahli waris maneh. Teu kudu wa illam yakul fa iza mutta fahiya liwarasatika. Sanajan ayeuna teu ngomong kitu nalika maneh maot maka eta hibah jeung ahli waris maneh. Teu kudu diomongkeun kitu palpa eta mah naon da teu diomongkeun ge pasti jeung ahli waris. Kumaha lamun ayeuna disyaratkeun balik deui ka si wahib. Kaula mikeun ieu sawah saumur hirup maneh, lamun maneh maot maka eta hibah balik deui ka aing. Sah teu hibahna? Sah. Syaratna kumaha? Teu ngaruh. Hibahna sah, syaratna teu jadi. Oleh karena teu jadi, in syurritu auduha ilal wahib, lamun eta hibah balik deui ka si wahib, disyaratkeun balik deui ka si wahib atau ka ahli warisna si wahib sabada maotna jalma nu narima hibah, fala ta'udu eta hibah teu balik deui ka si wahib, teu balik deui ka ahli warisna si wahib. Jadi syaratna laga teu ngaruh. Artinya apa? Ketika ada syarat itu henteu mata ngajadikeun hibah menjadi tidak sah. Hibah tetap sah, bahkan anu teu sah nu laga adalah syaratna. Tasihu wa yalgu asyartu. Eta lamun dibatas waktu ku umur muttahib penerima hibah. Kumaha lamun dibatas waktu nate ku umur wahib. Kaula mikeun ieu sawah ka maneh selama aing hirup. Kaula mikeun ieu sawah ka maneh selama si Jaed hirup, ajnabi orang lain. Amartuka hadza umri, kaula meresa umur ka maneh selama umur kaula atau umur kitu. Tah kitu mah teu bisa mah. Teu jadi eta mah. Ditalekkeun kana umur wahib mah. Nu sah teh ditalekkeun ditakit di batas waktu kana umur mut. Kaula mikeun ieu sawah saumur hirup maneh teh eta mah hegaya sah. Naha da memang heuh saumur hirupna mutahib. Nalika mutahib maot kumaha? Oh nyalin nu mutahib pindah ka ahli waris. Jadi intina itu bahasa-bahasa kolot zaman baheula. Bisi aya nu mempermasalahkeun tadi dia dibahas teu ngaruh heug lamun di batas waktu nate ku umur muttahib. Walau qala li ghairi ngomong kieu ka batur. Mang bolu anta pihilin mimata hudu aw tu'ti aw taqulu min mali. Mang bolu pokona mah mang bolu mah cicing di imah akang.
pokoknya mah mang bolu halal hegae rek nu dicokot nu dibikeun nu dilepok tina harta akang halal anu bahasana dicokot dibikeun dilebok halal. Wah cek mang bolu berarti aing bisa nyokot, berarti aing bisa barang bere ka batur, berarti aing bebas daam. Bahasa anta fihil mimma ta'udu aw tu'ti aw taqulu min malikade eta bahasa ibahah lain mere. Oleh karena bahasa ibahah falahu al aklu anda boleh mangan saja makan saja jika disuguhan. Pan tadi kang pokok halal cenah anu ku kaula dibikeun anu ku anjeun dibikeun anu ku anjeun eta mah bahasana bahasa basi lain bahasa sanyana. Kira ku amang bisa mikeun barang batur cek jaet mar pokona mah maneh halal naon rupa nu dicokot ku maneh nu dibikeun ku maneh ka batur nu didaang ku maneh nggak bisa karena Umar teu halal mikeun barang jaet pan dieu kang diheukeun basa basi Mang Umar bisa mikeun barang jaet lamun ku si jaet dibikeun ka anjeun ka rek anjeun bisa mikeun ka batur. Sedangkan bahasa bieu lain hibah eta mah ibahah. Ibahah mah nyuguhan sebatas meunang ngalepok teu leuwih ti kitu. Emang bisa gitu kang nyuguhan ku barang majhul ibah ku barang majhul wa ya tasihu bi majhulin. Tukang meureun teteh hibah maksudna mah hibah teu sah ku barang majhul. Ih ari amang walau qala jelema ngucap ieu wahabtulaka jami amali kaula mikeun sakabeh harta kaula mikeun satengahna harta kaula sah dengan catatan asal maklum we tuh syaratna hibah kudu maklum asal dikanyahokeun we hartana teh mana wae sakumaha wa illa lamun teu dikanyahokeun teu jadi da hibah mah teu sah ku barang majhul. Akang ayeuna ngomong ka amang kaula mikeun sakabeh harta kaula jang maneh teu sah mah teu naha emang dikanyahokeun henteu ya udah teu sah. Nah atuh akang make ngomong kitu aya kan ngomong kudu kumaha. Dina kitab Anwar aya bahasa kieu lauqala abah tulaka mafi dari kaula ngawenangkeun ka maneh naon rupa anu aya di imah kaula au mafi karomi kaula ngawenangkeun ka maneh naon rupa anu aya di kebun kaula. Misal kebun anggur kumaha eta tah kan bahasana ge abah tuh teh berarti ibahah amang meunang sok ngadaak sabentetna di kebun da eta mah ibahah lain mere teu meunang metik dikeresekan dibawa komo ngajual asup ka kebun sok naon wae di kebun ngomong ku amang anggap we amang teh di kebun teh monyet teu naon rupa sagala rupa-rupa bubuahan hegae ku amang sok ngomong tapi ulah mekel falau akul huduna bayi teu meunang ngajual wa hamli teu meunang mawa wa it'amihi li ghairi teu meunang ayeuna ngajak batur. Uing mah geus dibebaskeun di kebun si akang eta mah buru rek milu mah aya amang jadi milu mah ngajak batur eta kumaha teh bebas kang lamun aya nu kieu nya akang aya sema datang ka ieu mah anggap we di bumi nyalira mangga
pokoknya mah hoyong naon hoyong tuang kantun naon enak abdi kalarasan itu aya uleman bade kaluar heula sok man hegay nu aya di jero imah keur waktu abdi ngomong jam sabaraha lah jam segitu aya naon di imah heug amang meunang keur abdi eueuh torojo we aya santri mawa gula beriku ieu kanggo akang nuju teu aya simpen batu di dinya kang mun wah ini gula euy di daang ku amang doraka eta mah kan karek datang tah mang nu karadituna ieu nu karadituna kade teh pan sok aya semah teh ninganan teu kaop aya bahasa angap we di bumi nyalira padahal maksudna angap we di bumi nyalira teh sasapu sia teh umah piring sia teh maksudna angap di bumi nyalira teh mah kumaha lamun kieu ngomongna ieu mah leuwih bebas bisa dia mah laopala abah tulaka kaula ngawenangkeun ka maneh sakabeh nu aya di imah kaula daang heug make heug tapi nu ngomongna teh mah teh nyaho naon wae nu aya di imah teh teu jadi saibahna teu jadi jadi anu jadi teh lamun anu ngawenangkeunana nyaho wajah sama baduhum amangnya mah keun namu cek pribumi teh mangga ditung henteu sawis ka tong ngarepotkeun entong sawios iya tuh buka kuehna sawios entong tos wareg tos tuang nolak sabuat pribumi ka jero set pribumi eueuh jadi menang kayak gitu kayak pan tadi tos ditolak sawios ibahah latar taddu birrad nyuguhan terjadi tertolak ku sabab ditolak teu kudu kieu atuh mangga muhun bade ku abdi dituang mungkin sakedap deui teu kena kitu mah teu sawios kan tos warareg ieu teh kalarasan ieu teh di jalan tuang heula padahal mah kerubuk betul teu padahal mah lapar ngan era gitu sawios sabot eueuh we na pribumi set lep geus api-api deui teh padahal mah teu nyaho pribumi teh ngitung tadi teh cau teh aya 10 siki nah ayeuna jadi aya 7 siki si kehet jeung teh eukeun bae teu naon jadi ulah kang tadi teh abdi teh disuguhan ku abdi teh ditolak berarti abdi geus teu kengeng da abdi meureun tos nolak susuguh meureunan henteu latar tadu birrod nyaho lah pasti bahasa pasti teh sama kitu teh tamaera wasartu mauhub syarat barang nu dihibahkeun kaunuhu ainan yasihu bai'uha kudu rupa ain anu sah dijual cek tadi teh awas galib falatasiu teu sahibatul majhul ngahibahkeun barang anu majhul teu maklum teu sah ngahibahkeun ucing dina jero karung sami cara ngajualna waqad marra anipan bayanu bi khilafi hadiyatihi beda deui ngahadiahkeun duit dina jero amplop kan majhul beda deui nyodakohkeun duit anu dina jero amplop beda deui nyodakohkeun kadaangan nu dibungkus gae sodako jeung hadiah mah heug teu kudu nyahoeun nu narimana nu merena teu kudu fatasi hanisah hadiah majhul sah sodako majhul menurut kaul nu didohirkeun ku saykhuna fatasi hibbatul musa heug
ngahibahkeun barang rumung tapi hakna nu dihibahkeun hakna bagian hakna lain kabeh. Sawah milik adi lanceuk warisan kan rumung bahasa kotak teh milik adi lanceuk 1000 meter berarti kan hak lanceukna 500 meter hak adina 500 meter hak lanceukna dibikeun ka batur jadi da ngajual lagi sana can dibagi kieu atuh jeung adina can dibagi kieu Kang da meureunna ieu teh warisan milik duaan kumaha urang bagi eta urang bagikeun geus we mah keureut we lah meureun ka dieu 500 meter ka 500 meter akang nu di dieu ujang nu di dinya deal berarti kan geus dibagi ieu nu lanceukna ieu nu adina sanajan memeh dibagi hegae hak 500 meter tina taneuh nu rumung bisa dihibahkeun da dijual ge hegae dihibahkeun ka saha sawaun wahabahu lisari rek dihibahkeun misal lanceuk ngahibahkeun ka adina teh kana syarik dina harta sirka eta atau adi hak adina dihibahkeun ka lanceukna heug aog gweri atau dihibahkeun ka batur jadi lain lanceuk ka adi lain adi ka lanceuk ka batur tungtunga adina teh boga hak 500 meter teh rumung lain jeung lanceuk deui tapi jeung orang baru jeung batur anu narima hibah ti lanceukna wa qad tasiwal hibah dunal be kadang hibah itu sah tapi dijual teu bisa jiga naon mere 2 biji gandum teu bisa mang dijual nya sabaraha hargana 2 biji gandum hargaan itu digosok itu wajib menggantian tapi mere mah gae Kang ngaraosannya sapanon mas oh mangga cenah lain teh mere teh teh ngaraosan gae ngaraosan kulit najis dijual tuh bisa ada najis dihibahkeun atuh alatan aku din tapi tetap aya cekcoknya dina kitab Rawdoh termasuk minyak mutan najis minyak tanah anu aya bangke beuritan kan mutan najis teu bisa disucikeun minyak tanah dikumah-kumah ge tetep we mutan najis teu bisa dijual lah tapi dihibahkeun jangan naon hor murun minyak jangan naon jangan urungkeun lampu atuh bisa gitu minyak mutan najis dipakai ngahurungkeun lampu cembor atuh asal ulah di masjid amun di masjid makan ke kebulna haseupna kana eta najis eta kabulna jadi nganajisan awak-awak masjid kan mere kaula mikeun ieu sawah jang maneh kaula mikeun ieu HP jang maneh ceuk amang nampi abdi kana pamasihanana geus nu saeta HP muttahib geus nu saeta sawah anu muttahib tapi can luzum can permanen sana jan geus dibikeun meunang dicokot deui ku nu mere selama can permanen sabab luzum nahibah paten nahibah permanen nahibah teu bisa pit cak nate bikobdin mang wa talzamul hibatu hibah bi anwaiha dengan berbagai macam nanu tilu teh hibah sodaqah hadiah luzum nahibah itu bikobdin kudu cekel kaula jang bukan kieu nya HP nu akang nu di imah tuh di imah apa meureun apa akang gawe ku akang dibikeun ka ujang hatur nuhun Kang katampi geus mah akang geus mah amang tapi can luzum selama amang can nyekel HP-na can kieu nyekel HP-na can luzum bisa moal tulus kata teu inget deui kamari teh anu butuheun datang ka ieu mah enggak boleh komplit
geus jadi hibah itu jadi ku ijab qabul tapi teu luzum. Di acara mas kawin awewe ketika ijab qabul beres maka mas kawin 10 gram itu milik awewe nganu 5 gram can luzum sampai dipakai karena lamun kejadian terjadi tolak pisah memeh diwati saparo mas kawin balik deui ka salaki. Artinya can luzum, nu separo mas kawin masih kena rentan bisa kembali ke suami. Contoh kasus ditalak memeh diwati. Hibah pun begitu. Barang nunggu dibikin selama can dicekel itu can permanen masih kena bisa dicokot deui ku nu mikeun. Falatal zamubil akdi hibah teluzum teu permanen ku akad babil qabdi ku qoban. Cirina kieu we tingalikeun aya hadis annahu sallallahu alaihi wasallam ahdalin najasi salasina uqiya. Kangjeng Nabi ngahadiahkeun ka Ratu Najasi 30 auqiyah misik. Panganterkeun misik jung ka Raja Najasi. Kangjeng Nabi miwarang mutus seseorang. Mangga Kangjeng, ini teh utusan Nabi mere hadiah ka Raja Najasi minyak misik. Sebelum ayeuna minyak misik sampai ke tangan Raja Najasi, ada kabar Raja Najasi maut. Hadiahna geus ku eta Kangjeng Nabi ku eta geus nyata ieu jang Raja Najasi. Ditarima can, dikoban can. Acan di tengah jalan maut Raja Najasi na uih deui ka Kangjeng Rasul. Ku Kangjeng Rasul geus we maut mah tuh bagikeun ka bojo-bojona. Padahal geus dihadiahkeun, pedah can dikoban. Berarti ciri bahwa hibah termasuk hadiah, di mah hadiah konteksna, tapi kan sarua sodako selama can dikoban can luzum bisa dicokot. Wa inna ma yu'tadu bil qabdi, kobat bisa direken sehingga ngajadikeun luzumil hibah itu lamun kobatna wahib anu masrahkeun. Kaula mikeun HP ka anjeun nampi kang pamasihanana ya tuh wahib nu mungkin wahib nu mikeun ditampal ku amang teh amang nampak nu mikeunna saha wahib lamun dibikeun ku wahib motor Vespa hege jang ente hatur nuhun Kang selamat langsung dapat salah geus dikoban deui. Lah kok anda ngobad sorangan, obad anda teu direken karena saya belum memasalahkan. Hello, jadi koban itu direken anu ngajadikeun luzumul hibah ingkana bi iqbadil bahim atau paling tidak bi iznihi au izni wakili, koban dengan izin Vespa PBB hege jang maneh hatur nuhun Kang geus jig cokot itu di cokot koncina eta dina galar jeung jalan nah izin idig amang ka ditu cokot kunci cokot air motor geus kobadah luzum permanen milik amang, tidak bisa ada yang menggugat. Oh jadi kang kobat teh kudu aya izin wahib ya, minimal izin sekalipun tanpa ikbad wahib.
Kang da beneran da barang nage aya di abdi keur diinyem lah sanajan barang nu dihibahkeun teh aya dina leungeun mutahib jae nginjem motor ka Umar nginjem motor heug pake isukan diwikanana Mang Umarnya mohon cek Umar itu nak dibawa ku jayat de motor Umar nginjem itu namanya di imahna di tangan wahib di tangan mutahib di tangan mutahib calon di tangan calon mutahib ayeuna mah nu nginjem si Umar nelapon dia di mana di bumi kan aya motor di mana iya aya di abdi mana itu memang teu boga motor lin nyata tukang gimana sapopoe ayeuna atuh budak gede usahakan naon naik angkot geus ulah aing karunya ona motor eta ge jang maneh alhamdulillah hatur nuhun hatur nuhun kobaca acan karek ngomong jang maneh berarti abdi mah teu butuh kobat nah dan saya di aing motorna oge sanajan aya di aing motorna tetep kudu kobat lamun hayang luzum kumaha carana telepon deui punten Kang Umar kan eta motor teh nuju di abdi panginten kumaha ieu teh euy gawe jak maneh nya maksudna ieu di kobat gua abdi heuh gawe geus jak maneh tah geus izin saya tinggal di kobat. Jadi bedakan antara ijab jeung ikbad, bedakan antara kobat jeung kobul. Kobul mah kecap tadi ya teh ya. Ijab itu bahasa amlik, anapun kobat jeung ikbad itu mah serah terima. Jadi lamun can diserah terima kan maka can luzum. Walayab bihuna alwadu baina yadail mutahib bila iznin bi teu cukup dina kobat hibah meletakkeun barangna di hareupeun mutahib tanpa izin dina kobat. Nah lianna qabdahu ghairu mustahaqin lahu sabab kobatna teu hak mangka mutahib karena kan ari hibah mah majanan gratis beda deui jeung meuli dina bab B kamari kan aya kobat ikbad sampai ada bab kamari khusus alma B qobla qobdihi dan gitu barang nu dijual sebelum dikobat jelema nu meuli mah meunang ngobat istiqlal tanpa izin bae. Nah, sabab nu meuli itu gratis. Memiliki barang itu kan bayar, artinya dia punya kekuatan. Ai mah bayar teh gratis. Begitu beres ijab kabul, bayar duitna tong loba ngomong copot ya motor mah copot, barangna teu kudu minta izin asal geus dibayar. Asal geus dibayar. Atau can dibayar tapi perjanjianana nganyuk falau mata haduma qoblal qabdi lamun salah sahijina wahib jeung mutahib maot memeh di kobat maka ahli warisna nanti yang menduduki kedudukan kobat jeung ikbadna tuh kamari salah sahiji keur ngabagikeun waris aya salah sahiji eta nanti salah sahiji tempat sawah anu ku almarhum dihibahkeun tapi selama hirup eta sawah teh digarapkeun ku almarhum berarti ciri can dikobat di kobat pada kudu geus digarap kudu narima haus mah lamun dibere sawah ku kolot ku amang garap pokona mah kieu jang mane mah teu kudu eta geus pokona kieu nya dari cing maraneh sawah nu belah ditu nu blok A yang mana mohon Pak nu B yang mana nu C yang mana imah iya yang mana hidungna nuhun Bapak geus beres geus aya
bahasa hibah geus saya ijab geus saya geus dikabul geus. Tapi ti saprak aya bahasa kitu sugan amang teh ngagarap anger teh diparean ku bapakna, digarap ku bapakna, hasilna ku bapakna. Itu can luzum. Karena koban sawah itu kumaha kamari koban sawah? Bit tahliyah. Apa itu tahliyah? Mempersilahkan, ngosongkeun tina barang, ngaheukeun, geus teu ngagaduh-gaduh. Hari ini ngaheukeun, dikekeuweuk kene ngagarap lagi ku bapana. Geletuk we maot. Can luzum eta hibana. Terus kumaha kang lamun kaburu maot? Lamun kaburu maot ahli warisna meureun setuju ke semua atas hibah itu. Setuju nya sok kobat iqbad jeung ahli waris saja. Heupan bapak teh meureun mere ieu maka uing mah kana mere sawah A kumaha teh egae kobatnya ku anak nya sok kang egae ka deal ku aing rek digarap ye hiji beres enak adina nu kadua bapak kan mere moblok be kumaha setuju kobat ku abdi nya geus cenah ku aing pasrahkeun lah egae jeung maneh sok garap setuju nah gitu loh. Namun di antara ahli waris, namun hibahna ke orang luar, ya tinggal nanti si penerima konfirmasi ke ahli waris bahwa teh almarhum bapak maneh teh mikeun sawah tapi da can fungsi di kobat rek tulus moal eta dibikeun ka wingna lamun rek tulus mun rek di kobat ayeuna keheula moal cenah moal tulus mah nya geus teu bisa tulus. Sia bakal ngamak bapak maneh sia ripuh di kuburan anak oge geus teu kudu diancam-ancam gitu teu jadi main ngancam sih mah jadi sok main ngancam urusan kuburan itu urusan ibu teu kudu main ngancam pokokna mah teu jadi salah saha atuh sia keur hirup lain buru-buru di kobat tuh walau kobadohu darwe di kobat tuh pes pajang maneh nuhun kang buru-buru cokot kocina kayak itu kidiga mang teh nyapat dicekel ya mang teh sah kobar geus hei eta rek mana motor nah udah imam motor abdi pan geus dibikeun ku akang geus dikoban cek abdi teh naon koban teu ngaruh geus dikoban ge kehead itu akang kos teu ngajimuin wae anjir anu ngomong gitu ka aing hei rojatu anil izin qablahu tadi aing izinan ka maneh cokot tapi ku aing teh tadi geus dirujuk tong tulus kan ku sia teh kadenge ku aing tadi ngomong tong tulus sia nu nyung teh nyolonong masih metorek sugan kadenge ku batu di kadenge aing tadi tong tulus sia kalakah nyolonong we nyokot Vespa memeh sia ngobat Vespa aing kabur ngomong tong tulus dirujuk wae teh teu diizinan sia teh kadenge kang ku abdi oge akan ngomong tong tulus ku abdi kadenge tapi akan ngomong gitu teh ku abdi motor geus dicekel abdi geus nyekel motor kare kadenge tong tulus teu ka cidak geus tulus kumaha tah cek nunari cek mutahib bahwa wahib mencabut izin teh sabak dari kobat cek si wahib dicabut heula izinna sebelum dikobat mana nu dibenerkeun suddiqul wahib nu dibenerkeun uing karena hukum asal tidak ada izin kama istadharahu alama istadharahu al-adai tapi cek Syekhuna Ibnu Hajar mau dimerlukan mutahib waduh logika Ibnu Hajar lain deh mau dimerlukan mutahib nah hukum asal teu aya rujuk hukum asal teu aya rujuk wah qaribun deket ieu nu benerna we deket ieu nu benerna ternyata da Ibnu Hajar geus boga nama sih masalahna Ibnu Hajar jadi kiai geus boga nama jadi we
legitimis banget lah ketika ayat terjadi ikhtilaf teman. Wa yakfi al iqraru bil qabdi, cukup mang ikrar kalawan qobat kan gilalahu. Contoh, wahab takada min pulanin wa akbad tahu kang ari motor teges dibikeun lain ku akang kaki jayan mohon tos dikobatkeun mohon cukup ku mohon. Nah mohon teh ikrar. Apa itu ikrar? Ikhbarun bihaqqin, ngabarkeun kebenaran. Dia kan mesti tanya ai motor tadi dibikeun kaki jayan mohon tos dikobatkeun atos ya sudah selesai. Dengan adanya ikrar nyebatkeun yen tos dikobatkeun ya udah berarti eta permanen geus milik mutahib. Anapun ikrar atau bersaksi murni hibah maka henteu otomatis berarti ikrar qobat. Kang ari motor tos dipasikeun kaki jahit mohon sakit teh ngamuhunkeun naon? Ngamuhunkeun motor geus dipasikeun. Ngamuhunkeun motor geus dipasikeun tidak berarti ngamuhunkeun tos dikobatkeun. Berarti lamun aya bahasa kieu ieu bumi yang pamajikan kaula tong pede awewe cuk mau teh celakina teh cekcok jeung anakna da kebenaran pamajikan teh indung terena anak-anak jak ayu ujang teh tong sok itu sing karunya ke almarhum pan maneh ge ngadarenge meureun di hareupeun maraneh ngomongna ge bapak kungsi ngomong naon ieu imah majang emak bener teu mohon cenah bener nya geus berarti ieu nu emak ayu emak pan meureunan hibah teh kudu bil qabli luzumna bener aya bahasa kitu mah tapi ira dikobatkeun anak pan eta ku bapak sia geus diomongkeun di hareupeun saria ieu imah teh jak emak bahwa ngomongna almarhum ieu imah jak emak lain berarti ieu imah teh geus dikobat ku emak. Dikobat can? Acan berarti luzum tuh ente ujang sebagai ahli waris teu ridho mau dikobatkeun teu jadi nih teu jadi. Atau saksi, saya bersaksi bahwa rumah ini telah dihibahkan kepada Jayan. Oke, bener hukuman terus dihibahkan kobat can? Encan persaksian barusan tengah luzumkeun kana hibah karena hanya bersaksi karena hibah tidak bersaksi karena kobat. Sedangkan luzumul hibah bil qabdi. Sehingga lamun dina persidangan amang jadi hakim cekcok cek ayeuna saurang hakim almarhum telah memberikan rumah ini kepada saya jadi rumah ini milik saya Pak Hakim cek pemajikan almarhum sengketa jeung ahli waris aya saksina aya Pak Hakim Pak RT apaleun Pak RW apaleun panggil si RT jeung RW panggil jadi saksi. Pak RT apa yang anda ketahui dengan rumah almarhum itu? Demi Allah Pak Hakim saya bersaksi saya mendengar dengan telinga kepala saya sendiri bahwa almarhum dulu pada tanggal sekian mengucapkan bahasa yang saya dengar bahwa rumah ini untuk istrinya. Oke. Kumaha diponis hakim? Temenang. Hakim nanya, Anda melihat dikobatkan atau tidak? Atau ngomong gitu mancing-mancing, kita mancing-mancing. Walaisa lil hakim soalus syahid anhu. Temenang ayeuna jang hakim ini kode etik ini. Temenang jang hakim nanya saksi tentang masalah kobat, dikobatkeun teu?
Kita apa bakal ajib bener pan hibah mameureunnan luzumna teh ku koban. Muhun hakim abdi ningali dipasikeun dikobarkeun bakal gitu ke saksina refleks bakal gitu. Ulah hakim itu dengarkan saja saksi. Bagaimana saksi? Abdi ningali Pak Hakim bahwa almarhum ngahibahkeun bumi ka istrina. Udah? Itu yang Anda ketahui. Oke. Saksi kedua, sami Pak Hakim da payunan abdi duaan. Janten kumaha ngomongna baheula? Saya menghibahkan ieu imah jang pamajikan kaula. Bahasana teh gitu, Pak. Oh ya, benar. Ungus pede we murunan mah. Da aya saksi teh. Padahal hakim, saya putuskan berdasarkan saksi-saksi yang telah didengarkan bahwa memang betul apa adanya bahwa rumah almarhum telah dihibahkan kepada istrinya namun belum luzum. Oleh karena itu kami persilahkan kepada ahli waris, apakah Anda sebagai ahli waris sekarang akan mengikbatkan rumah tersebut kepada istrinya almarhum atau tidak? Tidak. Dengan ini diputuskan rumah di bedah waris terjadi milik pamajikan. Bakal gitu. Nah kumaha ieu teh wah hakim teu adil, hakimna culas, hakimna ayeuna geus disogok, padahal ieu teh aya saksi kurang kumaha si RT jelema soleh, si RW jelema soleh, tapi kunaon dihukuman kitu teu ngartieun. Salahna saksina hanya mujarrodil hibah, teu bersaksi koban. Kuduna kieu jadi saksi teh, saya bersaksi bahwa rumah ini dulu ku almarhum tos dipasihkeun ka istrina, kaemut ku abdi bahwa ayeuna kapungkur almarhum nyarios bumi ieu kanggo istri pribados. Dan saya juga bersaksi dari semenjak dihibahkan itu oleh suaminya almarhum telah dipasrahkan, dikobankan. Kuduk itu saksina baru di persidangan bakal diponis hakim bahwa ini rumah ini milik istrinya. Wallahu a'lam ya Rabbi.